Siapa teh karya apa? Iya. Hanjuang di Gunung Gelis. Oh. Hasil karya Abah Biola Maut. Di Gunung Gelis Panglayungan tempat nih tempat nyirana kan pikiran nolawas dari tekuman pasemanu
romantis tempat nyiranakeun pikiran gara-gara abah biola mau lawas jadi tepungan pasemono alum muyung mi banda asik kergan cia sabar anjeunna tosa pasti bakal ditepungan layung ngakone Jerenu ngandung rate peda lawas depan telepon etang gembata jauh liwatan antraan di lepeng teu beda jalan cinta urang nganteng teu aya panggang sumilih angin utis datangna di gunung gelis mawa beja jarelus tepungan kasalira